Ya, ada satu nomor anyar. Ayah Surawung sareng galeno. Ya single terbaru Om Yus ya. Asik. Sok mama langsung we ka dieu. Sandacan teneng sareng noi. Obat. Iyo. Aturan warga besar di Arantos aja bundanya jokikeun hiburannya kanggo orang sadayana. Yes. Oi. Kabogoh kuring anyar deui leuwih geulis tinu kamari rana geus boga anak hiji anak bungsu banar sabulan 2 bulan nya anak karasa pisan pas nikah 3 bulan anak rada ngenoran 4 bulan ngajauhan 5 bulan ngabaeudang manehna boga nulian Surawung jeung galeno nitu burung maneh nu gelo Surawung jeung galeno anu burung jeung nu gelo Surawung jeung galeno si itu burung maneh nu gelo Surawung jeung galeno anu burung jeung nu gelo. Goda SMTV, ayo masih mamiku terus, mamiku terus, asik. Yeay. Tobat. Kabogoh kuring anyar deui leuwih geulis tinu kamari rana geus boga anak hiji anak bungsu banar heuwi. Asik. Sabulan 2 bulan cintana karasa pisan nicaka 3 bulan cintana rada ngenoran 4 bulan ngabaeudan 5 bulan ngajauhan dasar kudu ganyahoan manehna boga nulian Surawung jeung galendo si itu burung maneh nu gelo Surawung jeung galendo si itu burung maneh nu gelo Surawung jeung galendo si itu burung maneh nu gelo Surawung jeung galendo anu burung jeung nu gelo Surawung jeung galendo si itu burung maneh nu gelo Surawung jeung galendo anu burung jeung nu gelo. Oh luar biasa dinyatakan mah di panggung capek ya. Bari igel-igelan gitu capek. Tah mama Yosnya di Antos rilisnya tak eta single ti Om Yus anu terbaru ciptaan Kang Erwin Player.